Gali base camp. Berdak tuh ya mama garelo. Amang galelo. Coba bawa rocil gitu. Ini lah. Tong di base camp urang. Ini. Base camp dia pakai. Ini lah. Pangacau. Dasar ngomong gelo. Siap, balik siap. Oh nya, bau dak teh. Enggak minta susu kayak nuk mana teh. Lah nyusu balik. Nyusu. Kudu mana mau wayak kieu teh. Kudu tong euy. Sare tuh sare ya. Oh, kudu disarekeun Oh, mah balik sare, ke bener, mama. sare. Aduh. Sare, kenalin dong, kenalin deh. Berdak, urang gawean yuk amang-amang itu. Oh, amang-amang itu mah tuman. Ayo urang gawean yuk. Yuk. Urang kalian ya amang-amang itu tuman. Tuman. Siap bocil. Terus narawan mana hei? Eta kunaon maneh? Mana kisah gua eta geheng. Eta mana ge geheng? Waduh, ya suku. Terbalik ya suku. Tebana si Buka. bocil. Ieu mah kudu diteangan ka imahna ieu mah euy bener. Terbalik bocil. Gawean deui nya. Heuh. Luang teh eta mah terbalik urang kejubakeun lah. Ayo buru-buru. Tang. Budak saya teh. Goblok ya. Aduh, pagu parahnya. Hujan nih. Di gawean di budak teh nya tuh. Orang teh nih, Bro. Balas lang. Balik budak teh nih. Jika si John ya? Heeh, sampereun lah. Sampereun. Si John. John kan John. John kenahan John. Kopi ka dia. Ah, pugu bae pujan kieu. Apa dia? Yuk. Saya mau udah tuh. Sok lah. Tahu. Kunaon eta beungeut ini hararideung gitu. Teuing eta. Eta ku budak bocil, coba nya. Coba keur sare coba di mehongan. Di belas. Heeh. Di udag teh ka udag pisan. Umpatna kahitnya. Teh iki lompat ke mana? Buat tuyul. Wah, kacau. Balik nyusu pan kita nyusu ke mana tadi ah. Nyusu di Italia coba. Jauh udah. Teuing aing. Di jalan ku barudak saha, ini pada rangor budak teh. Budak saha teh? Teuing eta mah jigana indungna ke nyiram lato-lato. Begitu kok ngomong budak teh ya. Jadi we sempul. Budak teh dokter resep ieu. Aing ah. Dulu Si omongan molo we di ditu molo, di dieu molo. Ini asli ya mah aduh mah balik gitu. Sarekeun Sok sarekeun lah molorkeun lah. Teh Jon. Duh, si Amang ngadon molor we di saungah ieu teh. John, ulangnya rek molor ya. Kabeh sawana udah dulu. Da itu. Aduh, molor di saungah ieu tadi. Udah.
ieu molor. Ieu molor. Ngadon molor di dieu teh manusia teh. Lapar euy. Sudah we si Jon euy bogaan sangu. Tahu nama aya tak ya. Jadi si Jon boga sangu we lapar Kayak pada si Jon Wah, kebeneran si Jon Nah, untuk nu karehe, wah buat keur malam lauk ngeuna si Jon Wah, kebeneran belum lauk udah uyahan. Jon, Jon, keur malam lauk boro-boro. Hah? Tangkurak jeung tangkurak potong ya naon ngadon malor itu ya. Tahu tuh suka aing belum lauk. Ada molor di dieu. Mereka uyahan ku aing ngeunah ceng teh. Jon. Urang mau uyah. Mumpung malolor urang gawean yuk. Hayu. Urang gawean we lah sakalian tuman dia aing budak dua ya. Uyah ka bagi dua lagi. Bagi dua ya. Ayo. Jon, sudah aing ikan bakar be harus diuyahan. Mana teh ikan baharna. Supaya halusnya tuman molor di saung. Ada molor aja di saung maneh teh. Kerjain aja kabur. Asin goblok teh teh. Asin. Tawar asin. Wah, magawean si Jon ya bayar teh balai ge. Nya pantes eueuh. Wah, balik man. Tuh kolot teh budaknya. Budak. Barudak aya amang-amang gelo deui. Hayu urang gawean deui. Hayu. Jon. Bocil. Naon sia? Hah? Malalawan kehead sia ka kolot teh. Ayuin. Mana bakal dibejaan. Hei barudak, urang kejeburkeun ya amang-amang itu. Hayu. Huh?